Udah ya. Tempangan di mana cenah bilih anu naroskeun tempatna di Palihaka aya panggilan seueur di Palihaka anu biasa dianggap ku Bapak Ibu sadaya. Sekali deui para Babylon bilih naroskeun di paling mana saudara panggilan atau pejabat kalau sadaya di Palihaka di sana dulu. Betul? Orang paling tina bahasa heula gitu kan. Sanaos katingal tina sakitu ratus kepala SD, kepala SMP nu aya di Kabupaten Tasik kirang pangbagean bae. Da dina basa Sunda mah aya paribasa sanes seueurna nu janten sae namun sayana sing janten seueur. Insyaallah ieu pamilon workshop teh saterasa bari dibina dina di grup WA anu ge adminna Pak Tatang, Pak Dede dipusih terasa-rasa. Jatuh kami sebatkeun ieu workshop 32 jam teh bohong. 4 tahun workshop teh gitu kan. Pangpaatkeun ke rupi-rupi pailmuan dina eta grup WA teh diajar jarak jauh kira-kira begitu. Tadi kan ngomong teruskan, margi sadaya nu garu basa Indung kaping 20 Februari rampak ni eling sareng ngareua gitu kan. Sadunya saya orang lugu di urang angkal bahasa Bugis, bahasa Padang, bahasa Kanten. Kunaon kaping 21 untuk kaping 10 Mei pas tepat tahun Simkuring gitu kan. Tahun 48 teh Pakistan merdeka dina jajahan di Inggris. Di Pakistan teh aya 2 provinsi, Pakistan Kulon, Pakistan Wetan. Pakistan Kulon ngomong bahasa Urdu, Pakistan Wetan ngomong bahasa Bangla. Bahasa Urdu ada seueur urang-urangna, bahasa Bangla dipaehan ku pemerintah teh. Kaping 20 Februari tahun 52 panyatur dengan bahasa Bangla demo ke pemerintah merdi sangkan bahasa Bangla hirup dina eta demo seueur nu ngantunkeun seueur rumah janten di batur mah merjuangkeun bahasa Indung teh di kantor pati juara tah di harita UNESCO datangkeun tos we 21 Februari kejantenan urang Bangla merjuangkan bahasa teh ulah jantenkeun dinten pangeling-eling. Naon wae kegiatan di Pusat Budaya Pagerageun teh aya 2 workshop, kahiji ayeuna urang workshop di antara bahasa Sunda ke dinten Sabtu workshop keulinan barudak. Alhamdulillah Pak Kabid langkung 100 guru-guru TK, guru-guru PAUD mengiring kegiatan teh. Kurang-kurang pedagang heula, tidak dasar heula. PAUD orang maksudnya kaulinan barudak teh bahasana urang ngareskeun ulah urang aya lagu rasa buligah rapot alus angka banyak rapot alus angka lagu ligah mah kacau atuh galau karena gembira urang benelan gitu kan. Tah Pusat Budaya Pagerageun nuju ngayakeun pasanggiri nyanggi sareng nganggit lagu murang kali alhamdulillah aya 28
ngiring karena ieu piunggulna ke dalapan piunggulna urang damel sidina bagikeun ke sakola-sakola sarae lagu-laguna kawih-kawih barudak teh gitu kan. Hadiahna 13 juta teh kanggo para piunggul teh. Malam Minggu dinten Minggu malam Senin bade aya wayang golek. Simpuling tiasa wae ngadongkapkeun nyumpingkeun dadan sunaria kan henteu dalang di dieu we dipeuseuh. Magi kalungguhan ieu pusat budaya teh kau revitalisasi pelatihan sareng ngamulyakeun. Jadi seniman-seniman tradisi urang bina supados pagelaran sae jam manggungna seueur sering gitu kan. Mau ieu gedungnya mangga tadi sebut ngobrol sareng Pak Kabir sareng Pak Dika MGM besok SMP Pagerageung 1 di Tanaon nganggo gedung latihan Pagerageung 2 SD Puteran saya Tanjung Kena mangga anggo insyaallah dina anggaran tahap katilu mah aya kanggo meser gamelan lighting kanten gitu. Jadi urang damel ieu pusat budaya Pagerageung teh janten titik panginitan barometerna budaya Sunda kanggo keluar gitu kan. Wayang lalakona Dewa Murka. Dinten Senenna eta puncak kegiatan mieling poe basa Indung teh. Nunun ke Pak Kadis tiasa sumping. Eta mah seremonial lah dinten kaping 27 Februari engke bakal ditayangkeun ku panitia puseur ieu kegiatan di Bandung gitu. Jadi di Bandung aya kegiatan Pak Kabid teh. Geger Sunda nyeponsoran Olimpiade Bahasa Sunda antar siswa SMP gitu. Aya puluhan ribu nu ngiring sakola teh dadaring gitu kan. Tangke dina Senin mah bakal bari dipagelarkeun geuning karespen si Ujang jeung Doraemon. Ieu teh gambarna teh. Insyaallah sabada Omikron terus ngayang ya si Ujang dan Doraemon diulam mentas di Ibaraki di Jepang. Aya di ditu lembaga kebudayaan pantos ninggal di dieu. Ini patut dipertunjukkan di Jepang gitu kan. Insyaallah jatuh urang nya ngagarakna bakal tinemu hasil. Rupina eta nu kusim kuring biasa disanggengkeun jantan intina lah itu tuh patuh bahasa Sunda teh hese hayu urang pake dina guneman sapopoe lah dina jantan urang anggok bahasa sana urang teh dina guneman dina rutin kegiatan sakali deui ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana ngada ageng sapunten kapayeuna Pak Kabid hoyong sim kuring teh urang ngampalkeun para guru urang diajar ngajarkeun bahasa Sunda ngomong IT. Ayeuna baku terus aya aplikasi teh. Aplikasi pemi urang ngadamel pupuh kinanti kenapa budak leutik bisa ngapung kan guru laguna teh. Tapi orang budak leutik ngalayang berem kecap ngalayang teh dina handphone barudak teh berem. Budak leutik kagogog berem keneh. Tapi lamun normal gitu ta. Jantan orang teh ulah gagap teknologi seperti tadi kan. Indonesia Raya ngojot, simkuring ngojot gitu kan. Jantan kenal bahasa Sunda teh tiasa nganggo aplikasi-aplikasi itu aya dina Android barudak. Tira urang Sunda mikawono kecap pacul, klik kecap pacul, berebet puluhan kecap. Oh, kecap pacul teh ngawitan teh anggo tahun 2011. Dina ieu jeung urang ulah kawon lah bahasa Sunda teh ku pangajaran sanesna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamungkas kalawan asmana panitia simkuring mundut ka pangasa Pak Kabid kanggo buka ieu acara secara resmi. Hatur nuhun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sugrining puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Sadaya puja urang sanggakeun ka lumangkawasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ukudrat sareng irdat dimantena urang sadayana dina dinten anu mulya ieu tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepang rarai, pasampul pameunteuk, malah mah tiasa patarema kanangan dina raraga workshop piantara bahasa Sunda tingkat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Teu hilap sholawat miwa salam mugia salawasna dikocorkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangarsa pupuhu Padepokan Seni Bumi Ageng Kang Opik anu kusin kuring dihormat, pangarsa bapak-bapak panyatur anu kusin kuring dihormat, pangarsa pupuhu panata calagara ieu kagiatan kalih reng-rengan anu kusin kuring dihormat, teu hilap rekan-rekan simkuring di bidang budaya anu kusin kuring dihormat, wabil khusus bapak kali ibu para pamilon kagiatan workshop biantara bahasa Sunda anu kusin kuring di Ajri di Pikareus. Langkung ti Payun simkuring neda siaputena rehna pangarsa Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dina wangkid ayeuna teu tiasa hadir secara langsung jalaran pamiditen Senen mah karasan Pak karasan aya upacara Hari Kesadaran Nasional dinten ayeuna teh sok dilajengkeun aya rapim para kadis mah sareng Asda sareng Pak Bupati saban dinten Senen. Dinten Pak Kadis teu tiasa sumping ka ieu wewengkon nya panten simkuring kapeto atanapi ka papancenan kanggo ngahadiran ieu acara. Salajengna simkuring asmana pupuhu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Sejang aturkeun nuhun ka Kang Opik saparakanca anu parantos nyalagerakeun ieu acara anu teu kinten saena. Magi ieu acara teh kahiji parantos saluyu pisan sareng anu dipiharep tina Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di mana dina eta undang-undang teh kaunggel aya 10 objek pemajuan kebudayaan anu diantawisna nyaeta aya bahasa, seni, oge aya permainan rakyat. Tinu 10 teh karasan dina wangkid ayeuna Kang Opik saparakanca Bumi Ageng bade nyalagarakeun kegiatan piantara bahasa Sunda sareng workshop kaulinan barudak. Kaulinan barudak lebihna rebetak kana permainan rakyat ya Kang. Janten eta teh tos ngalopikeun ieu teh tos ngalopikeun implementasi tina Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan. Salajengna ieu kegiatan sae pisan dina raraga atarapi ngarupikeun hiji tarekah pikeun ngamumule tur ngarojatkeun ajen-inajen seni bahasa jeung budaya Sunda. Sabab sakumaha kaunggel anu di spanduk di payun bahasa teh ciciren bangsa. Aya basana langgeng bangsana, ilang basana legit basana ilang bangsana. Eta slogan-slogan meureun anu sae pisan. Salajengna tim kuring ge tadi ka kuping Kang Opik nyangkeun yen di ieu wewengkon teh tiasa dianggo kanggo latihan-latihan kesenian boh para guru atanapi seniman-seniman di sanggar seni. Karasan simkuring di dinas di bidang kebudayaan mibanda data-data organisasi kesenian sa Kabupaten Tasikmalaya anu parantos mibanda izin operasional
mangrupi NIB sareng surat keterangan. Ari NIB mah izin operasional sifatna nasional online nganggo OSS online single submission. Jantan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Anu kajian. Anu kedua surat keterangan organisasi kesenian. Eta mah izin produk lokal anu ditawisna ku Pak Kadis. Anu menyatakan bahwa sanggar ieu teh leres-leres masih kena aktif sareng berdomisili di wewengkon Kabupaten Tasikmalaya. Jantan setiap sanggar mibanda 2 izin, hiji NIB, anu kadua SKOK namanya teh, surat keterangan organisasi kesenian. Eta nu terdaftar di Kabupaten Kirang Langkung dugi kadeget ayeuna aya 88 organisasi kesenian anu parantos mibanda NIB sareng SKOK. Alhamdulillah padepokan Bumi Agung ge tos gaduh painten minimal TDUP. Pamit TDUP tos digentos enakan kedah NIB ayeuna. Oyahna kedah ngadog deui. Salajengna simkuring ge di Dinas Pendidikan tahun ayeuna aya sabaraha kegiatan namun teu acan ditangtoskeun tempatna bade di mana. Mudah-mudahan upami di Saluyuan mah tempatna tiasa di ieu Bumi Agung di pusat budaya Bumi Agung. Di antawisna aya workshop bahasa workshop kawih sareng workshop degum. Workshop kawih, workshop degum, hiji deui aya kegiatan pasanggiri rampak kentrung, rampak kendang. Anu ku istri eta rampak kentrung, perkembangan tina rampak kendang. Salajengna simpulna ge gaduh data aya kirang langkung 8 komunitas budaya di masyarakat. Di antawisna aya nu sebat ASETI, Asosiasi Seniman Tari Kabupaten Kota Tasikmalaya. Lajeng aya PEPADI, Perhimpunan Padalangan Indonesia. Namun kamari PEPADI karasan masih kena ngawengku kota sareng kabupaten. Janten PEPADI Tasikmalaya we teu dipisahkeun kota kabupaten. Dinten kamari pisan simkuring parantos paguneman sareng rekan-rekan PEPADI kota, insyaallah kapayun mah bade dipisahkeun antawis PEPADI kabupaten sareng PEPADI kota. Salah sawiosna dalang anu aya di Kabupaten Tasikmalaya teh anu bade dipitonkeun ku Kang Opik engke dina malam Senin nyaeta dalang Ridwan. Eta ge parantos dibanda izin operasional di dinas alhamdulillah. Simkuring diverifikasi ka Bumina ari teh. Rupina kesimpuling moal seueur nu dipicatur painten pamungkas catur mah saluyu sareng pamundut di Panata Calajara. Kalayan maoskeun bismillahirrahmanirrahim kegiatan workshop biantara bahasa Sunda sakatenan sareng workshop kaulinan barudak secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sateacan ditutup simkuring gaduh hiji sisindiran. Saur Kang Opik mah cenah sisindiran teh aya nu dibacakeun, aya oge nu digalendengkeun kitu nya. Kurang nyobian anu digalendengkeun. Nu kabur mauk tikukur ti poros nahan kanyeri amit mundur amit mungkur insya Allah tepang deui. Sakitu nu kami suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bade aya nu di orang ayo tadi belajar sekarang. Yo hadiah buku ya. Ya buku pepernian kita 1000 hiji patarosan bahasa Sunda taros kayak buku ayat orang anak-anakan ayat perkembangan ayat anak sapi naon pedeh anak kuning melone eneng
Sayur. Aya mainnya. Nah, akan teh kedah diantara ngabagiakeun Pak Bupati, ngawakilan Pak Camat kegiatan lumpi dina kegiatan maksudna. Aya nggak mau? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nu dihormat Bapak Camat Kecamatan Pageran. Pageran. Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dihormat Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya II, jajaranana. Oke, nu dihormat para rek-rengan panitia tina ieu acara anu sami dihormat ku simkuring. Langkung teu payun urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala wirehna dina dengan ieu urang sadaya masih di paparingan yuswa kalayan sehat walafiat. Teu hilang shalawat miwa salam mugia salamina ka junjungan alam habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka sadaya kulawargina sahabatna dugi ka urang sadaya salaku umatna nu sami-sami turut tumut kana ajaran mantana dugi ka akhir zaman. Hadirin para wargi sadaya simkuring ngawakilan Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring topik petoroman dinten ieu Kemis kaping 17 Februari tahun 2022 nuju aya di Pusat Budaya Pagarageung dina acara mitembeyan mieling sareng ngaruah-ruah Poe Basa Indung tahun 2022. Di kegiatan mungaran workshop biantara kanggo para kepala sekolah sareng perangkat desa di Kabupaten Tasikmalaya. Panyaturna Kang Ketang Sumarsono sareng Kang Dr. Dede Kosasi. Dina Sabtu kaping 18 Kang Dr. Jaina Alif bade maparin materi perkawis kaulinan barudak ka guru PAUD sareng TK nu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Sajebi eta Padepokan Sri Bumi Ageng nuju ngayakeun pasanggi kawih lagu PAUD anu hadiahna ti Kang TB Hasanuddin. Dinten Minggu malam Senin bari aya pagelaran wayang golek judulna Dewa Murka anu eusina kumajak ka masyarakat supados ngagunakeun basa Sunda dina guneman sadidinten. Dinten Sonena acara puncak sajabi ti aya pidangan piunggul tunas bahasa ibu boleh bahasa Jawa Barat. Oke, bari dipagarakeun geuning karesmen si Ujang jeung Doraemon.
Oh iya. Kita nuju ngayakeun workshop biantara bahasa Sunda kanggo kepala SD, kepala SMP sareng perangkat desa. Tempatnya di Pusat Budaya Pagarageung di Ragam mialing sareng ngareureuh poe basa Inung. Tinggal itu. Ieu mah berkat teh ieu aya nilem tuh nya. Aya nilem, aya besengek, aya tahu endog, kentang, kumeli, iya tah. Itu kampungna biasana pami kenging berkat kieu teh ditendana ku sakula warga. Ayeuna mah kusim kuring sorangan we gitu kan. Tah itu kedah dikadiekeun teknikna teh tuh, ieu digeserkeun ka dieu, tah teknikna teh. Tuh diabregeun ka dieu. Bagi pakepuk. Tah gitu. Tuh, nya. Pantu beres. Maka orang dada